Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqin. Lamun Allah teu kareunyaeun ka umat, lamun Allah teu nyaaheun ka manusia, lamun Allah teu ngarahmatan ka manusia, acak-acakan manusia, tetap Allah moal ngutus rasul. Tertanda Allah nyaaheun ka manusia, Allah ngutus rasul supaya manusia ulah terlena dina permaksiatan, ulah terlena dina kakafiran, dina kamusyrikan. Allah ngutus rasul saat manusia mangerankeun ka batu ka patung, saat manusia teu puguh tatananana, mulai perpolitikan jeung perekonomianana, perbudayaan geus acak-acakan amburadul, anu merajalela mabok zina jeung judi, gelut eureun-eureun unggal poe, mana nu gagah, mana nu kuat, mana anu beruang, eta anu menang. Kitulah di zaman jahiliyah mun Allah teu nyaaheun ka umat, Allah moal ngutus rasul. Di antara nu diutus ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyaaheun teh geus kitu teh. Moal ngantep, Allah teh moal ngantep. Kangjeng Rasul geus teu aya. Ambuala aya permungkaratan, dilanjutkeun ku para sahabat. Para sahabat geus seep. Ambuala aya deui bae masalah munkarat jeung permaksiatan teh, dilanjutkeun ku para tabiin, dilanjutkeun ku para atba tabiin, dilanjutkeun ku atba tah datanglah ku ari ka tahun 2012. Tahun 2012 orang memandang pemerintah di layar televisi, di media cetak, omongan-omongan para tokoh, bok-bok pemerintahan Indonesia penuh korupsi. Cak batur urang mangan ngadenge doa. Milu henteu naon henteu urang mah. Urang pagon meureun mun milu mah moal pati loba omong. Teu milu. Masyarakat geus ambalaya ku ari. Urang mun ngadenge di Citra, masyaallah kondom ambalaya. Terserah tamah urang Citra sabodo. Di kawasan Pasar Kemis, masyaallah lain kondom deui jeung spermana ambalaya. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Alhamdulillah di Puri mah teu beda. Sekarang itu lamun eta kakarak di sisi-sisi kota, lamun di kota nama nu aya di kota Sumarekon teh, nu aya di perumahan kitu tuh pan sia nu ngaromong sia berarti nu nyaho jasa meureun di antara pelakuna aya di dieu. Di BSD, di Salam Sutra, Sumarekon dan lain sebagainya, itu mah jantung kota. Iya sisina bae kos kitu, sisina atuh komo ka kota. Masya Allah. Eta kakarak di Tangerang. Oh, coba ke Jakarta, coba ke Bandung. Anu leuwih awalnya nama setar munkaratna dibandingkeun jeung di urang. Ta eta teh moal ngantep Allah teh. Hei, cak Allah, aing teh nyieun surga, aing teh nyieun neraka. Lamun diantep ku aing sorga kosong. Lamun kuabe ibadah neraka kosong. Lu matak bal eren-eren ieu mah terus bae ngan tanda deudeuh jeung nyaahna Allah ka manusia setelah teu aya kangjeng, setelah teu aya para sahabat, setelah teu aya para tabiin jeung atba tabiin, ku di tahun 2012 aya Ki Fudoli. Atuh Ki Soleh sanajan bari di jerona rada remeng-remeng. Oh masalah geus remeng-remeng saeutik mah geus lah. Asana ka bawa ka jahanam sarua ieu mah. Mararuncul kiai-kiai eta teh ngajakan ka sorga nyaho geus nyaho encan nyana jalanna. Tah eta kunaon eta kudeudeuh Allah teh kudeudeuh ku nyaah. Lamun Allah teh deudeuh teh nyaah diantepkeun bae. Cara di Amerika antepkeun. Eueuh sugan abuya keluaran Amerika eueuh. Eueuh aya ge keluaran ti Amerika JIL, jaringan Islam liberal. Kos kari itu mah teu beres mah teu make Al-Qur'an, teu make hadis.
dibejakan ke Gus Dur, Gus itu bagaimana itu ada aja, biarin aja. Kok biarin itu kan bisa ngerusak, emang dari dulu juga mengacak-acakan ini. Hese ya Gus Dur mah hese jasa, Inul goyang diantep. Laporan KB Kang Gus Dur ini bagaimana, ya biarin aja. Oma marah, ya Oma juga Inul per laki-lakinya jadi anak. Gak semua beres tak KB. Oma langsung nyerita bahwa itu harus di stop, merusak citra, merusak bangsa, merusak tatanan agama. Kumacet Gus Dur, jangan ngomong dulu, dia juga kan sama-sama. Tuh ngomong deh Oma Irama. Terus ngomong deh gitu kan ku Gus Dur. Dia kan Inul laki-lakinya. Atau nggak sih ngomong deh, cak Oma, oke aing ya. Udah coba-coba jeung Gus Dur, masya Allah, babari jasanya. Dan wayah ngomong kos gitu ulah cak Gus Dur. Nu kudu wayahna bae ngomongna saha. Masya Allah, nu ngomong korupsi, disengseri. Siapa yang ngomongnya? Si Anu, biarin aja. Kenapa? Atuh samanya. Aduh, Gusti Allah, babari. Geus moal beres, nu ngomong korupsi, tukang korupsi moal beres. Moal beres, ongkos kolot cari kanana, goblok sia. Kunaon, Mbak? Sia main cimplong bae. Sia main koprok bae. Bah, pan ieu nya oge ti Abang. Kalau ngomong sia. Tuh bisa deh kumaha. Leuh kumaha. Orang nyari kananan, bapleh bae semen, bapleh bae. Pan abdi, iya bisa ge ti Abah. Iya balak genep tan ti Abah. Iya ascak Abah asta pan ti Abah iya. Iya kumaha sih? Geus atuh, lalu ngomong geus. Masya Allah. Kudedehna Gusti Allah, kunyaana Gusti Allah, teu ngantep ka manusia. Tengantepkeun jelema kena mabok, tengantepkeun kena judi, tengantepkeun kena zina, teu diantep ku Allah. Aya nu ngomong. Sanggeusna diomong ku kiai teh teu teurak keneh bae. Aya bae tetep bae ja polisi ge teu salah kabeh. Teu salah kabeh, buser ge teu salah kabeh, intel teu salah kabeh, polisi teu salah kabeh. Aya bae nu lurus jeung nu jujurna tewak ku polisi. Jebruskeun eta salah satu dakwah. Henteu diantep ieu teh, teu diantep. Kamari ieu mah terlena ngeunaheun jasa bupati, wali kota dan lain sebagainya. Nu penting mah ieu adalah urang bersama bae teu kanyawan. Korupsi KPK turun. Nyawa bener nyawa henteu sabenerna mah KPK nage. Nu jelas mah geus rada riweuheun bae. Mulai geus datang wartawan. Diladenan salah teu diladenan salah sogok. Udah jangan banyak ngomong nih balik. Menang 2 poe gantian wartawana datang deui sial. Ini saya akan menceritakan tak dibere deui. Datang, tuh wartawan teh sebarang media datang kabeh cocokan ban kabeh. Beres LMS. Dibalikeun geus pokona goreng LMS lah pokona mah. LSM datang ingin berbincang-bincang menanyakan cocokan. Beres eta kabeh wartawan geus LSM geus beres kabeh. Kuari hakim datang jalan dapur cocokan deui salila hirup riweuh jeung pusing coba gitu. Nah ieu moal diantep tetep bae aya bae tah aya bae Allah mere kakuatan ka hiji jelema jang sakadar nyampekeun mah gitulah Gusti Allah moal ngantep kebrutalan jeung kemunkaratan sehingga di Amerika sorangan ge teu diantep ku Gusti Allah. Loba urang Amerika nu arasup Islam bahkan nyeun masjid nu mantakna membuat bibuta ke dunia kuari ke berbagai negara di Amerika na loba jasa nu asup Islam bahkan dek nyeun masjid ge dipersulit ternyata horenganan dampak daripada peperangan jeung Irak horeng loba jasa nu asup Islam akibatna nyana gregeteun nyeulah gerakan-gerakan teroris moal nyana nyeun teroris lamun nyana teu sieun kitu bae sih sabenerna mah nyana nyeun gerakan teroris nyana sieun sabenerna mah terhadap gerakan-gerakan Islam. Eta teh lain sambarangan.
lamun teh sieun nya moal nyin gerakan antepkeun ka karakos kitu ieu antepkeun ka karakos kitu ieu ternyata nyaleket bae ulah di luarin Amerika di jero Amerika sorangan loba nu asup Islam ulah di luarin Inggris di Inggris sorangan loba nu asup Islam ulin atuh ka Inggris ulah ka Citra Malulu eta si David asup Islam teh lamun henteu aya nu dakwah moal bisa Lady Day asup Islam teh lamun teu gara-gara aya nu dakwah jam moal asup Islam nyana Panglima Inggris asup Islam lamun nu dakwah jam moal bisa seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun eueuh guruna moal asup Islam ternyata nyana hareudang sia jasa aing geus nyieun ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkan ke berbagai negara ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam sampai dipersulit di 4 negara mah Amerika, Inggris, Prancis jeung Jerman sulit deuk ngembangkeun agama deuk ngalaksanakeun agama nyieun masjid sulit make jilbab sulit naon gitu memperlihatkan syiar Islam di 4 negara eta sangat sulit sekali tapi lain cicing ternyata terus baik kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS kuari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS di Amerika mah dakwah geus melalui SMS-an make HP tak make laptop tak geus make naon kitu ngaranna geus berbagai alat digunakan kos gitu di Indonesia malantaran anyar boga HP na boga BlackBerry na atuh lain pakai dakwah make neuleuan susu malulu teh lain masyarakat aja DPR lagi kos kitu kanyahoan pan PKS tiapan kanyahoan kos kitu aya gambar kos kituan pan tuh atuh nyawan sia jeung aing mah sebenarnya mah tegantep Allah teh berarti daun nyaah jasa rahmatan lil alamin didatangkan ku Gusti Allah pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ka Kangjeng Nabi nomor kedua indama bu'istu basyiran wa nadhira kaula diutus basyiran ngabubungah ka manusia surga wa nadhiran nyingsieunan ka manusia neraka Allah nyieun syariat gerak laksanakan syariat ku Rasul dicarita-caritakeun sangkilang kuari dicaci dimaki kurang Perancis kurang Amerika ulah gimbir biasa bae urang marah bae siap perang sote jeung Amerika lantaran ulahnyana siap perang sote jeung Perancis lantaran ulahnyana moal kudu sieun saeutik-eutik acan paek surga urang mah ngabelaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah sieun-sieun jang ke paeh kuari paeh. Jeuh. Lamun kurang dipikir ieu mah ngabela Kangjeng Nabi ieu mah paeh oge. Syahid ieu mah lantaran sabilillah. Di lembur urang mah aya nu ngabelaan itil paeh. Ya Allah, bandingkeun tah awak urang. Sia ngabela nu kitu bae kudu bodar. Atuh aing mah ngabelaan Kangjeng Nabi gelo. Kudu kitu ieu mah kudu gua masih kunaon masih perang bae jeung Amerika cek nanti sararieun jasa heuy atuh kunaon ngageter-geter aing mah besi pae tatangga sia kamari nginum racun gede hutang tah teu sieun pae heuh nya atuh bangkitkeun semangat juang sia ruhul jihad sia lamun bener-bener jeung Yahudi mun bener-bener jeung kafir ulah sieun pae syahid surga dekir hade neangan surga dekira ada neangan sorga daripada hirup panjang umur engke ngerbek ka neraka mending pendek umur langsung ngalengka ka sorga ya Allah ya Rabbi ku sieun-sieun teuing lamun bener jeung nyana ngan siap mah siap bae tetep ulah waka diasah encan pugu bulena can aya nu ka dieu gede mungsang mangsing bule eueuh aya anak urang dia ketrok bae deui ulah tenang we heulanan tenang siapa helanan ngan ujung-ujung namapan orang ngadoa ka Gusti Allah para wali mah ngadoa Gusti
Abdi cinta jasa ka Gusti, cinta jasa ka Rasul Gusti dicaci maki ku urang luar negeri, tapi pan eueuh nu nyaci makina andai kata aya persekongkolan anak abdi ge jang moal cicingeun, tapi pan eueuh malah kadeleuna jeung kadengena ku urang sieuneun diancam ku berbagai negara termasuk Indonesia, ngancam ke Perancis jeung Amerika. Jangan coba-coba di Indonesia, tapi nu ngancamna ulama. Ieu teh kadenge suara-suara melalui satelit berbagai negara, ulama na teh didengekeun ku Amerika teh ternyata paling loba di Indonesia. Emang pinter ngomong doang di Indonesia mah. Ngan ku ngomongna ge geus sieun Amerika mah tak tutup. Berbagai kantor-kantor Amerika tutup di Indonesia. Naon eta? Suara unggar lembur kiai ngararomong. Lamun geus kiai ngaromong kabeh satu suara, Islam mah hati-hati. Ketika berangkat perang tidak mau tahu. Muhammadiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Persis dan lain sebagainya, ieu mah ngaganyang bule. Geus ganyang bae geus satu suara. Bahayana kos kitu ta Islam. Ieu teh lain lalagaan maka satelit di Indonesia. Ternyata kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ngararomong kabeh. Wah, caknya lain syaratan ieu mah ieu. Bahaya, mentak tutupnya nah. Tuh, ini emang kumaha gitu. Patokanana panjang umur neraka, maning pendek umur surga. Kitu bae geus ulah hese-hese. Omong nu kolot mah teu perang ge disupae. Atuh maning perang. Teu jana geus bau kuburan jana mah geus. Ya Allah, maning tingkatkeun ruhul jihadna. Geus kos kitu betah, moal eureun-eureun terus bae ngan ketika ngadoa Gusti ieu teh deuk perang jeung sahaja eueuh musuhna kakarak ge cetas-cetus jauh abdi nyanggakeun ka Gusti abdi nu Gusti amarah abdi ge ti Gusti giroh abdi ge ti Gusti nyanggakeun Rasul teh nu Gusti mangga teh mah nyanggakeun ternyata setel filmna di Amerika bolah gedung filmna teu kacaritakeun sabaraha ratus rupiahna ulah lalawara begitu di setel di Perancis oyang teteh gedung filmna kalaluar kabeh gar lain lalagaan emang Kangjeng Nabi kumaha ketika seseorang Yahudi naik ka kubah Kangjeng Nabi panempel di kubahna teu bisa diturunkeun teu bisa sanu nurunkeun orang Arab teu bisa datang ka modar di luhur kubah Kangjeng Nabi nu kamari ieu umroh neuleuh aya dadung gede kula nanyakeun eta dadung urut naon begitu ditanyakan aya orang Yahudi dek ngarusak makom Kangjeng Nabi kubahna heula ternyata nempel kos cak-cak bae gitu kunaon teh diturunkeun ku urang Arab teu bisa urang Arab geus upaya nu mantak aya dadung teh diturunkeun teu bisa urang Arab seakan-akan kos aya setrum bae dek kadinya teh teu bisa dek kadinya teu bisa datang ka geheng di luhureun ulah dicoba-coba Kangjeng Nabi geus urang kuari mah marah bae amarah bae deuk perang jeung saja bulena ge eueuh serahkeun ka Gusti Allah Gusti nyanggakeun abdi marah namangan atuh deuk perang jeung sa mangga abdi nu Gusti amarah ti Gusti giroh abdi ti Gusti Kangjeng Nabi ge diutus ku Gusti abdi jauh deuk ngalawan musuhna nyanggakeun ka Gusti ku Gusti langsung kuari keur dituntut bintang filmna, keur dituntut sutradarana, keur dituntut nu meran-meranana jeung sagalana, Irak jeung Iran jeung Libya. Kalau itu tidak dihanguskan, kami tidak akan berhenti terus akan mengejar-ngejar bintang film tersebut. Urang tinggal ngadoakeun bae geus alhamdulillah nu matak urang Timur Tengah mah lain lalagaan, matak dimusuhan ge ku Amerika. Tah, boga kekuatan pikiranana. Boga daya ruhul jihadna geus teu katahan nya nama pae hirup-hirup kos kitu tah sebenarnya di Indonesia ge moal eleh ngan jauh doang nyana mah jihad geus kadeuleu ku urang-urang mah perebut 5 ge modal berarti luhuran urang sebenarnya mah encan perang geus daek pae urang mah ye ulah sembarangan Indonesia mah ngagedean hati sia bae budak aduh Nailah cek Gusti Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum ka para ahli Mekah nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu bakal disiksa ku kalau bejakeun heula Muhammad
lamun Allah nyaritakeun titah ngabejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka umatna ahli Mekah teh sambarangan teh bahasa Kangjeng Nabi anu kudu dicaritakeun ka ahli Mekah teh kudu make bahasa anu sesuai jeung karakter ahli Mekah hiji. Nomor kedua lain sakadar bahasa tapi bahasa anu penuh ke hikmah. Lain sakadar bahasa-bahasa dilontarkeun ka ahli Mekah lantaran ahli Mekah teh ieu adalah pujangga-pujangga ahli Mekah teh ahli syair. Ahli Mekah teh akademi anu luar biasa istimewa bahasana geus Kangjeng Nabi titah nyarita ka ahli Mekah make caritaan anu bisa katarima ku ahli Mekah. Mantak dek gaduh naon jeung Kangjeng Nabi ketika istimewa bahasa ahli Mekah Kangjeng Nabi nyarita leuwih istimewa tibatan ahli Mekah. Lamun ahli Mekah nyarita penuh ku majas Kangjeng Nabi leuwih ti majas. Berikut kinayah-kinayahna istimewa jasa Kangjeng Nabi. Wah, bilagahna luar biasa. Di samping eta orang Mekah mangan sakadar boga kabilagahan doang, tapi Kangjeng Nabi mah ditambah ku hikmah anu sulit diterka ku urang bahasana sebab Kangjeng Nabi mah bahasana lain bahasa biasa menang langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad sampaikeun la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Bejakeun Muhammad gitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bejakeun disampaikan ku Kangjeng wahai ahli Mekah la aqulu lakum indi khazainullah. Emang kumaha kitu kok bisa aya bahasa eta kieu begitu Kangjeng Nabi dakwah wa ya ahla Mekah wa ya qaumi cik Kangjeng Nabi hai ahli Mekah wahai kaum kaula wahai hamba-hamba Allah. Perhatikan baik-baik cek Kangjeng. Lamun ditanya kamari teh ieu mata nang nyeun saha pasti jawabna nang Allah. Mun ditanya ceuli nang saha pasti jawabna nang Allah. Nyaho bahwa eta nang Allah andai kata dikurangan dedeleuan dicabut dedengean saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan jeung bisa ngembalikeun dedengean moal aya. Tumplekeun pesihir, tumplekeun bangsa tabib, tumplekeun bangsa dokter kita ngembalikan moal bisa kecuali nu nyeuna. Saha nu nyeuna? Allah. Ku ayeuna sakitu wae dulur-dulur cek Kangjeng Nabi urang ulah salah mangeran, ulah ka Lata, Manat jeung Uzza, ulah ka patung-patung jeung ka batu-batu, ulah ka manusa-manusa. Hiji nu kudu disembah mah Allah alladzi khalaqas samawati wal eta dakwah Kangjeng Nabi kos kitu. Cak ahli Mekah teh amat. In kunta rasulan minallah fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana. Lamun bener maneh rasul mad in kunta rasulan minallah maneh bener diutus ku Allah. Coba atuh ayeuna wa fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana. Coba aywasya aisyana ye kami dagang tuh lah ditu tani tuh urang ditu bapa lalaki mun nya maneh rasul Gusti Allah cak sia man. Coba atuh nu dagang kena mararaju nu tani kena salalubur nu pakir kena sararugi tah mun kos kararitu ka kaayaanana kami daek percaya ka sia bahwa sia Rasul Allah. Ayo coba. Eta tantangan lain lalagaan teh gos kitu. Kumaha eta? Mat cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah. Kaula teu ngomong ka anjeun bahwa di kula aya gudang-gudang Allah anu bisa dicokotan jang umat lain tama urusan-urusan Allah kitu bejakeun in attabi'u illa ma yuha ilai bejakeun teu aya deui kaula mah hanya nuturkeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah bejakeun kitu urusan eta mah urusan Gusti Allah kitu lain urusan anjeun teu bisa atuh langsung nyugihkeun jelema susah teu bisa kitu bejakeun nu dagang haju mararaju teu bisa kitu nu tararanya hadu salalubur araruntung eta mah urusan pangeran anjeun mah
attabi'u illa ma yuha ilayya. Kula mah kitu nuturkeun naon nu diwahyukeun bae, nyampikeun bahwa kula Rasulullah, bahwa Allah pangeran, anjeun kudu iman ka Allah jeung ka Rasulullah, kitu bae kitu. Dijebian ku urang, sakitu doa. Geus atuh itu bisa kos kitu mah kieu bade. Nomor kedua ya. Kami ye minta ye ka anjeun. Minta naon cek Kangjeng Nabi. Coba akhbirna. Bejakeun coba ka kami kabehan bimasalihina wa madarina il mustaqbal hatta nasta'idda litasilil masalih wa daf'il madar. Lamun bener maneh sebagai utusan Allah, bejakeun coba kamaslahatan jeung kamadaratan. Andai kata engke bakal panas sabara bulan, geus kami siap-siap cai. Andai kata bakal hujan gede, atuh kami siap penampungan jeung bakal ngocor-ngocorkeunana, ngamalirkeunana. Andai kata bakal aya angin di daerah dia, atuh kami bakal nyilip ka daerah nu angin. Andai kata di daerah dia, daerah mana bakal aya gempa, atuh kami bakal nyilip. Tah mun nya maneh utusan Allah, coba bejakeun nu gaib atuh ka kami. Ulangan Rasul bae teh nya anu gaib kumaha sih? Bejakeun mad ka umat ulah gimbir, bejakeun wala a'lamul ghaib. Kami mah teu nyaho urusan nu gaib, urusan gaib mah urusan pangeran. Kula mah hanya nyampaikeun in attabi'u illa ma yuha ilai, kecuali nyampaikeun wahyu ka aranjeun. Kabeh urusan nu gaib mah urusan panas sabara bulan, urusan hujan iraha, urusan gempa, urusan angin dan lain sebagainya, eta mah urusan nu maha kawasa. Kula mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa kula utusan Allah. Bejakeun mah rendah jasa Kanjeng Nabi dititah ngabejakeunan. Berarti titah tawadu. Ieu teh lain Kanjeng Nabi hajuh henteu nyaho lain. Andai kata Kanjeng Nabi minta ka Gusti Allah dibere jar Rasulullah, tapi Kanjeng Nabi ieu tawadu bahasana. Jangan dia jang tuturkeuneun di tahun 2012 ulah sogol-sogol teuing jadi kiai. Sing tawadu. Sing tawadu. Ulah aju kiai waduh. Ceknya aing lain kiai meureun. Ye sabelah 100, sabelah ieu 100. Ayo sia deuk ngadu naon jeung aing. Aing teh pan geus ngadahar pelor di Cisoka teh nyaos ya. Ayo ulah kos kitu ngomong sing rendah bae. Mun aya naon-naon teu nyaho bae si mantak naon moal kurang jeung moal ngurangan kamulyaan jelema ku bahasa teu nyaho. Lamun ku Allah diangkat kamulyaan anak mulya bae. Gus Dur teh lamun tampil teu make kopiah, Gus Dur teh mun tampil make bajuna sakieu bae, keur make rapi mah rapi, mah keur carita apa ngurangan ka kiaian aja henteu. Sebab kiai mah lain terletak dina pakaian. Pakaian mah bisa dibeli di toko. Hayang jadi kiai, beli jubah, beli sorban, beli udang-udang. Woi, jadi kiai gadungan. Ai hatena lain kiai mah tetep bae. Rusak bae. Tapi asli orang kiai open cup ulah make kopiah, ulah make jubah, make celana biasa baik. Tapi orang jiwana bener-bener kiai, cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu. Sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian. Urang teh ieu jadi kiai tapi teu nyaho dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah dirau bae blon tak kiai teh. Eta kiai teu nyaho bahwa dirinya diangkat jadi kiai, goblok bitolol tapi kiai teh. Henteu nyaho nya teh pugu dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nya teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu. Lain kos kitu, horeng kieu ambualaya jualan kiai. Wah, iya kiai, aya jelema jadi lurah teu nyaho kudu kumaha jadi lurah atuh blon, diblon-blon ke masyarakat. Lurah Paul. Kos kitu kapan tah? Jelema ku ari jadi bupati teu nyaho kepagawean jadi bupati atuh masyarakat demo. Nah iya teh orang kudu nyaho ieu ariful akdar, ketahuilah kadar diri masing-masing. Nah urang teh dijadikeun kiai aji atuh bab kakiaian. Ieu teh aya syarat jadi kiai teh, aya kabatalan jadi kiai teh tah ulah seungseurikeun manusia. Lamun manusia bae geus seungseurikeun komo Gusti Allah, lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban, teu kudu make jubah, teu kudu make mualaas.
kelas ngariung yuk embung lah kunaon jubah hingga sama ke jubah kiai eta semi teman nu kos kitu mah semi tah mah tuh kudu make jubah bae semi tah mah kiai atuh kiai mah batin anu ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi lain lurak lirik iraha ya teh pan can aya deui bae kamari geus turun kok yen nu can proposal nu ieu aduh angel amat katulun nya kiai kos kitu ge teh mah preman kos kitu mah ngaranna tah mah kiai preman. Nah numantak Kangjeng Nabi dititah ku Gusti Allah bahasana bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah tawadu bejakeun deui la aqulu lakum illa aqula a'lamul ghaib kula mah teu nyaho urusan gaib teman mah gaib nu nyahona kula mah in attabi'u illa mayuha ngan sakadar nyampekeun nu diwahyukeun hungkul. Katilu cek ahli-ahli Mekah kapirin mad coba atuh menyak maneh Rasul mah sing tegep hirup maneh gitu kunaon manya Rasul kos kitu tan tuh mali hadar Rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq wa yatazawwajul nisa manya aya utusan Allah barang dahar sagala nginum manya Rasul Allah sagala ka pasar balaja manya Rasul Allah sagala kawin teu percaya ieu mah teu percaya ieu mah manya Rasul kos kitu dahar sarua jeung kami nginum sarua jeung kami ka pasar sagala aju kawin malah lobaan maneh manya Rasul kos kitu jawab Muhammad sing DPDP cek Gusti Allah wala aqulu lakum inni malak wa ya Mekah atuh kaulama nu mantak dahar nginum jeung kawin geja kaulama lain malaikat tan kaulama basarun manusia biasa ngan sanajan loba bedana tetep kaulama manusia ana manusia tu biasa waya dahar waya nginum waya sare waya kawin jima tu jima bejakeun kurang lain malaikat geus tawadu jasa Kangjeng Nabi naon pertanyaan kafir-kafir teh dijawab dengan rendah hati ku Kangjeng Nabi hiji bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah mun maneh hayang salalubur mun maneh hayang araruntung mun maneh hayang sararugi eta mah urusanana lain kula lantaran kula mah teu boga gudang rezeki da nu boga gudang mah Gusti Allah kula mah hanya nyampaikeun naon nu diwahyukeun ku kula. Nomor kedua na coba lamun anjeun Muhammad memang benar-benar Rasul mah atuh bejakeun andai kata aya kamadaratan jeung aya kamaslahatan abeh kami ngeunaheun mun geus dibejakeun mah bakal aya angin di dieu kami nyilip bakal aya gempa di dieu kami nyilip bakal aya naon bae panas kami atuh geus siap-siap ih cek Kangjeng Nabi wala alamul ghaib kaula mah teh nyaho urusan gaib nu nyaho kana urusan gaib manu maha gaib ih kaulama in attabi'u illa mayuha ilayya ih kaulama ngan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ka kaula Muhammad mun ge manu mun nya ge maneh Rasul atuh ulah dahar ulah nginum ulah lelempangan ka pasar jeung ulah kawin bejakeun Muhammad jawab ku anjeun wala aqulu lakum inni malak ja kaulama teu ngabejakeun ka anjeun malaikat ulama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah manusia biasa atuh lantaran manusia biasa atuh kula moal aya dahar-dahar waya nginum-nginum waya sare-sare waya jima-jima kaula jeung pamajikan lantaran lain malaikat janu teu dahar teu nginum teu jima teu sare mah eta mah malaikat kuring mah lain malaikat manusia biasa jadi jawabanana penuh ketawaduan ngan sakadar hiji in attabi'u illa ma yuha ilai kul bejakeun Muhammad ka para ahli Mekah hal yastawil a'ma wal basir moal akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin moal akur jelema nu dibere pituduh jeung nu ditutupan pituduhna afala tatafakkarun apakah anjeun teu malalekir pikir atuh coba nu kafir jeung nu mukmin teu akur tempat ge bakal beda kalakuan di dunia ge beda engke di akhirat ge tempatna beda mukmin mah bakal na asup kana basyiron sorga
kafir mah asup kana naziron neraka geus hal yastawil ama wal basir apakah beda anu buta jeung nu moal akur teu akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin sok geura pikir ku anjeun eta mah terserah bae wahai ahli Mekah ari anjeun mikir hayang ka sorga atuh meureun ku Allah dibere hidayah kula mangan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah tak urang ge ngeunaheun jasa tamun dakwah kos kitu tak kiai-kiai ngeunaheun dulur ieu mangan sakadar ngabejakeun doang kula malaina naon lamun geus disob zakat wayahna kudu ngazakat ngan ngazakatna ulah neangan nu eueun waya di panggung bae cek nu sugih hareudang mah ngadengeuna hareudang jai ngadengeuna terus dek impak ka fakir miskin ulah hese cek cenah teh kaluarkeun ganjaranna gede ngan sisipkeun setengahna mah ieu jang nu di panggung tar hareudang tah ngadenge kos itu tah hareudang bo ieu mun kapal mah sajam geus datang ka mana meureun ceknya aju kapal mah tiketna ge mahal atuh ieu ge geus sajam ceknya teh atuh sing mikir bae tolol teh si bae teh hareudang geus eta ulah kos kitu bejakeun sing rendah hati bejakeun apa ayana naon kalam Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi anu diterjemahkeun deui ku para mujtahid sampaikeun ku ari ka umat urusan wudu urusan salat urusan riba urusan haram halal adapun nyana mencernana eta geus dibere bagian ku Gusti Allah kabelah dituna memahamna geus dibere bagian ku Gusti Allah ngalaksanakeunna ge geus dibere bagian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ku ari Muhammad kumaha lamun aya mukmin ngan maksiat geus iman pangeran teh Allah geus iman bahwa Muhammad anjeun teh eta adalah utusan gaula cuman tetep bae tita eureun ngeriditna terus bae ngeridit tita eureun bangna terus bae tita eureun main cimplongna terus bae tita eureun mabokna terus bae tah eta kudu kumaha mun tadi mah kafir ku ari mah mukmin ngan maksiat wa anzir bihi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Ahmad bin Hanbal lan ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad bin Hanbal an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muganilar bendu safa Allah anhuma saking karana Ibnu lan Abbas qala hale ngucap ya Ibnu Abbas raaitu Rasulullah ningali ingsun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispan nahar ing dalem pertengahan awan asatur kang kusut akbaratur kang koromot wa ma'hum qarurah lan ikut tetep semertade Kangjeng Rasulullah utawi botol fiha kang ikut tetep ing dalam qarurah damun utai getih yatbahu kang nganuti ya tetep bauhu kang niti-niti Kangjeng Rasulullah ing dam minal ardi saking bumi wayal tekituhu tegese mulungan anjupu ya Kangjeng Rasulullah ing dam fiha ing dalam ardi fakultu maka ngucap insun ya Rasulullah ya Kangjeng Rasulullah mahadza uti apa suwiji-wiji iku ikilah ikidam faqala maka ngucap Rasulullah hadza damul Husain wa ashabu tawi ikilah ikidam iku getih Sayyidah Husain wa ashabu lan pirang-pirang sahabat tes Husain lam azal al takitu ora gingsir insun iku anjupu insun hu ing daminal adi saking bumi mundul yaum bit saking dina iki qala Ammar ibnu Yasar fa hafazna dzalik ucap sabagi Ammar kang butang Yasar maka hafal insun sada zalikal yaum maka ngaraksa insun sadaya ing mangkono dina pawajadnal Husain maka nemu insun sadaya ing Husain qad kutila zalikal yaum al teman-teman den bunuh ya Husain nil mangkono dina ing dalem mangkono dina urang lamun nyaritakeun masalah Sayyidina Husain peperangan jeung Yazid anu diawali ku peperangan Sayyidina Ali jeung Muawiyah. Sayyidina Ali gaduh putra Sayyidina Husain, lamun Sayyidina Muawiyah sahabat Kangjeng Nabi gaduh putra Yazid.
ketika Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Madinah, maka gejolak manusia luar biasa. Menurut Sayyidina Ali, ieu Muawiyah teu beres, teu akur jeung aturan Kangjeng Rasul. Maka Muawiyah, Sayyidina Ali langsung hijrah, meneruskan ke gubernuranana ialah di Irak. Ketika ganjang caritana Muawiyah, Sayyidina Ali maot, terus dijabat gubernur ku Muawiyah. Dendam, mun cara dendam mah Sayyidina Husain lain dendam nanaon, aturan-aturan Islam na geus coplok. Kita mantak sulit jaritakeun peperangan di zaman harita lantaran ieu teh sababaraha masalah. Nu mantak kiai carang ngabejakeun peperangan ieu. Naon sababna? Lantaran Sayyidina Muawiyah eta kapan sahabat, tapi kunaon eta sahabat ge geus teu akur jeung aturan Kangjeng Nabi. Nah, iyalah atuk terus bae kabatilan mah terus bae lantaran naon tan nu mantak kos kitu. Allah hendak ningalikeun jeung nembongkeun Sayyidina Husain kaistimewaanna sebagai putra daripada Sayyidina Ali, cucu Kangjeng Nabi. Kibaran bendera Sayyidina Husain adalah berarti kibaran bendera Kangjeng Nabi. Moal kanyahoan istimewana dakwah Sayyidina Husain lamun musuhna. Jijian ku Gusti Allah musuhna Muawiyah. Sanggeus Muawiyah sangat brutal, boga anak Yazid. Yazid teh embung dipilih. Jadi gubernur teh embung dipilih, hayang langsung jadi gubernur bae. Tidak ada pemilihan gubernur, cek Yazid. Beat langsung. Siapa yang tidak beat atas pangkat gubernur saya setelah ayah saya wafat, boloh orang tersebut. Jadi orang lamun nyaritakeun kos kitu teh inggis jasa. Nu mantep kiai teu wani nyarita. Ieu mah urang keur ngaji bae. Ulah dibejakeun ka sesang ke bejakeun deui. Geus kumaha atuh jang geus kos kitu atuh. Mantep sulit. Sulit. Mana kesulitanana? Kapan Muawiyah mah sahabat pernah bareng perang jeung Kangjeng Nabi. Tapi kok sahabat ge kapan cak tadi ge ashabi kan nujum bi aihim iqtadaitum cak Kangjeng Nabi. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di atas langit. Bi aihim iqtadaitum ka sahabat nu mana bae mana maneh nuturkeun bakal menang pituduh. Tapi ternyata Sayyidina Muawiyah hampir keluar. Tah sahabat ya teu bisa ngomong ku kumaha. Antep sebab lain jelema leutik Muawiyah teh Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, aya perbedaan. Berarti ieu ijtihad. Peranglah Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Tah tidinya Sayyidina Ali langsung ieu mah keur carita singkatna bae. Perangna mah biasa, barali maot Sayyidina Ali. Ku mata-mata Sayyidina Muawiyah. Pedang Sayyidina Ali. Jadi lain keur perang. Lain keur perang. Sayyidina Ali panah keur salat di tubas ieuna tak keur salat. Dumantak lamun urang ka kaditu ka Kufah aya masjid Sayyidina Ali, aya bumi Sayyidina Ali. Seorang raja baheula mah, gubernur teh raja eta imah nagelah lamun urang ningali sedih ulah mah hiji kamarna ge 1,5 meter ka 2 meter kamar raja eta. Ningali gitu tempat tamu na teh paling mahi genepan, ruang tamu teh paling mahi genepan. Ieu ahli sorga ieu gubernur raja baheula mah di Kupah teh raja membawahi Irak ngan cicingna di Kupah, masyaallah. Ruang tengahna leutik jasa, kamar dapurna masyaallah. Asup urang ka imah. Masjid Sayyidina Ali dijaga ketat di ditu teh. Urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali, urut Sayyidina Ali di dinya kitu nyaritakeun urusan pedangna teh pangnyabuteun keur waktu salat teh dijaga ketat lantaran rame nu ziarahna. Urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali teh hese geus cukup lah istilah bae urang ka mimbar lantaran busi di dinya teh
jelema atuh ratusan teu eureun-eureun nu zarahna sekedar neuleuh bae urang ka mimbar Sayyidina Ali. Masya Allah, masjidna geus digedean ku ari. Wah, luar biasa gedena, nampung ribuan manusia. Di mimbar Sayyidina Ali belah dieuna aya urut Kangjeng Nabi Ibrahim turun, Kangjeng Nabi Ibrahim salat kitu tah. Pas lurus mimbar lempeng tadi dinya teh aya patilasan Kangjeng Nabi Ibrahim salat, urang salat ke dinya. Belah dituna, belah ditu aya urut gagantung. Aya urut ngisos Sayyidina Ali di ditu. Tah etalah carita masjid Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali teh seorang gubernur. Tapi sakitu kaayana di bawah sederhana. Tapi diabadikan bangunanna datang ka kuari. Lantaran Imam Ali dianggap imam Syiah ku para penganut-penganut Syiah. Kuburanana Masya Allah ribuan manusia hese nyaritakeunana. Unggal poe jubel di kuburan Sayyidina Ali. Eueuh nu anieun tangga ka kuburan Sayyidina kabeh tungkul. Di lawangna keneh geus kieu bae ka Imam Ali mah tungkul. Terus kikiran hormat jasa lewat kakarak bisa tanggah deui. Wah, pohara jasa kuburan Sayyidina Ali mah ngan urang neuleuna lalikat we lantaran careurik diletakan kuburan teh ku Syiah. Ieu keur cerita Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan kosdu dendam kapan? Yazid putra daripada Muawiyah embung dipilih hayang langsung beat bae. Harus diaku bahwa saya ini adalah keturunan Muawiyah, putra daripada Muawiyah, langsung angkat jadi gubernur. Siapa orang yang tidak mau beat, pegal leherna. Bejakeun masyarakat batu kabeh sapira masyarakat kabeh beat ka Yazid. Kemudian atuh Sayyidina Husain di Madinah teh bingung lain masalah embung beat ku Yazidna, tapi ieu aturan-aturan Al-Qur'an geus dipikamanakeun. Hiji nu sangat menonjol, ieu usur dilaksanakeun. Pajak dilaksanakeun. Sayyidina Husain menentang tentang perpajakan. Oh, tidak Quran cek Sayyidina Husain. Saya ini adalah cucu daripada Kangjeng Rasul. Kalau membiarkan kebatilan, berarti saya ridho terhadap batil. Anti kulama beat terhadap Sayyidina Husain lantaran aturan Al-Qur'anna anu teu dipake ku Yazid. Dibuju ku Marwah. Tetap teu bisa. Sedangkan keputusanana andai kata orang yang tidak mau beat terhadap Yazid, penggal batang leherna. Sayyidina Husain ieu daripada engke dipenggal maka dinasehatilah. Cobalah berangkat di Madinah ieu ulah aya di Madinah. Coba ka mana? Akhirna manehanana munajat ka Gusti Allah, berangkatlah ka Mekah menghindar ti Yazid. Datang ke Mekah terus aya deui titah datang ka seorang anu deukeut ka Kangjeng Nabi. Mentalah nasihat engke di Mekah lantaran bakal dikejar terus anjeun maku Yazid. Sebab naon nu matak dikejar? Dianggap anjeun teh dendam kesumat terhadap bapakna. Sebab Husain adalah putra daripada Ali. Ali adalah peperangan jeung Muawiyah. Muawiyah boga anak adalah Yazid. Dianggap dendam soal tahta. Padahal eueuh saeutik-eutik acan Sayyidina Husain mah Quran dikamanakeun ku sia. Kos gitulah keberadaan perang teh. Nah, ieu mah keur carita heula keur carita awal lah saeutik bae kae kukula bakal disimpulkeun peperanganana. Asal panjang umur bae nu karolot teh. Ieu mah lantaran saeutik-saeutik pan dina kitab ieu mah hadisna trek kae disimpulkeun ti awal berangkat peperangan Karbala teh kunaon eta. Nah, ieu mah keur carita nyaritakeun Kangjeng Nabi mantak saeutik-saeutik. Di masa Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magol kuring cek Ibnu Abbas pernah ningali Kangjeng Rasulullah tengah poe ereng-erengan dalam kaayaan kusut pisan rambutna rada koromod kadeuleuna beungeutna lain koromod kunaon berarti aya satu pemikiran. Kadele kusut beungeutna teh sebab aya pemikiran.
tinggali tingkah Kangjeng Nabi gitu luar biasa kaget sim kuring tendele Kangjeng bari Kangjeng teh ma'ahu qaruruh mawa botol pihak di jero botol teh aya getih menang ti mana getih menang tina taneuh nu nyak celaka aya getih dina taneuh cokot ku Kangjeng Nabi diasupkeun ka botol aya getih cokot cek sim kuring ya Rasulullah mah za aya teh getih naon jadi Kangjeng mah geus dibere nyaho incuna bakal dibunuh teh geus nyaho tah cek Kangjeng Nabi hadza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula Sayyidah Husain encan perang encan ieu zaman Kangjeng Nabi pan perang Kangjeng Nabi mah sabada Sayyidina Ali takakarak Sayyidah Husain perang Sayyidah Husain mah jadi Kangjeng Nabi geus dibere gambaran ku Gusti Allah seperti eta incuna bakal terbunuh. Nah, cek Kangjeng Nabi teh hadza damul Husain wa ashabuh. Ieu getih incu kula nu ngaran Husain jeung para sahabatna. Sim kuring teu eureun-eureun terus bae mulungan ieu getih. Lantaran ieu getih incu kula. Numantak cek Amar kaula terus bae menjaga dina poe eta teh aya nyaho coba ieu. Kaayaan Kangjeng Rasul geus maot. Kemudian Sayyidah Ali geus maot, terjadilah perang Sayyidah Husain. Ternyata benar terbunuh. Bukti jasa Kangjeng Nabi baheula. Masya Allah luar biasa. Geus dibere Kangjeng Nabi. Nu mantak Sayyidah Husain emang kageteun gitu perang atuh henteu. Lantaran pidauh akina Kangjeng Nabi geus aya di otak kabeh. Ketika Sayyidina Husain berangkat menuju Mekah, wasiatkan Sayyidina Husain. Kula bakal ke Mekah, di Mekah bakal ke Irak. Memperjuangkan Al-Quranul Karim, melanjutkan laku lampah aki kula, melanjutkan bapak kula Ali cek Sayyidina Husain. Lantaran ia gubernur temal beres ajan kukumaga mun tadi perangan ngan kula bakal dibunuh pembunuhna geus dibejakeun ngaranna peperanganna geus dibejakeun daerahna geus dibejakeun bakal terbunuh kula di Karbala hulu kula bakal na hiji bakal dibawa ke Mesir awak kula bakal na aya di Karbala etanya na geus dibejaan ku Kangjeng Nabi matak teh gindir saya tingkat-tingkacan geus dibere dideuleukeun Lauhil Mahfuz matak teh aneh urang ku ari anu aneh mah beuk Sayyidina Husain make peperangan segala rupa endahan kitu nyana nu perang nah teu aya naon coba eta Masya Allah geus dibeja wasiatnya nah kayak kukula bakal dicaritakeun wasiat-wasiatna ke timimiti bab hese perang Sayyidina Husain mah hese jasa perang Karbala disebutna nah ieu lah ala kadar caritaan Kangjeng Nabi mah jadi gecrok bae ieu hadis Kangjeng Nabi ieu nyaritakeun dia jadi henteu ti awal datang ka akhir teh pan urang mah hayangna kos film ya gitu kos besi buta dari dua hantu doh atau si pitung anak Betawi woi tah hayang kos kitu urang mah tah engke tenang we heulanan tenang geus aya kabeh wasiat-wasiat Sayyidina Husain ngan hese jasa kitabna hese engke dicokot tina kitab Bukhari seetik ke dicokot deui kita Tajul Jami seetik tahun-tahun aya di dinya kitab-kitab hadis we ke ditingali deui dina Sunan Abu Daud seetik ke dirampilkeun kabeh sebab eueuh peperangan Sayyidina Husain nu wanieun ulama sedih jasa Muawiyah sahabat Sayyidina Ali sahabat Masya Allah malah di samping sahabat pan mantu Yazid putra daripada sahabat Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina lah geus ulah sok dicaritakeun perang eta mah kiai teh hampir karena ditu bae geus ulah sok dicaritakeun perang eta hese aing teu bisa Nanti katu kiai datil caritakeun urangna atuh kuari teu ngaji atuh teu nyaho caritaanana ieu mah sakadarnya hobae lah insyaallah ke kukula didongengkeun sakadarnya hobae sebab ieu lamun teu nyaho hazanah Islam tentang peperangan Karbala atuh ke urang makin kali itu makin teu nyaho makin kali itu makin teu nyaho nah ieu mah dicaritakeun sote lain deuk mendiskreditkan teu meunang memojokkan Sayyidina Muawiyah teu meunang memojokkan Yazid teu meunang ngunggulkeun Sayyidina Husain akibatna memojokkan Yazid dan Muawiyah jadilah kaditu nyana teh kelompok anu etis teu bagus pesimis lamun terlalu ngagungkeun Sayyidina Ali jeung Sayyidina Husain
jadilah Syiah anti sahabat lain. Tak bakal kanyawan kurang. Oh Syiah aya ucapan Sayyidina Husain kaula geus nyaho bakal kula terbunuh wasyiatihi wasyiati cak nyana kula bakal terbunuh wasyiati jeung golongan kula tak nu mantak aya ngabahasakeun Syiah bahasa Sayyidina Husain kula bakal terbunuh di Karbala wasyiati jeung golongan kula tak nu mantak disiahkeun kuari wah anu nyiahkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Husain wah luar biasa jadilah sia ucapan Sayyidina Husain. Nah gitulah ala kadar cerita peperangan sekelumit ieu mah nyaritakeun Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi Kangjeng geus bere gambaran ka Ibnu Abbas matak cek Ibnu Abbas ditenggerkeun ku kula coba begitu tak datang ke pembunuhan Sayyidina Husain cek Sayyidina Abbas Masya Allah sadaqar Rasul maha benar Kangjeng Rasul teu saeutik gesiknya limpang baheula kula takos kitu jeung Kangjeng Rasul ternyata bener terbunuh atuh boro-boro Sayyidina Abbas Sayyidina Husain nage wasiat ketika dek berangkat ke Mekah ketika di Mekah dek berangkat ke Irak nya nanggeus kabejakeun kaula bakal berangkat ke Irak di ditu bakal perang kula bakal terbunuh nu ngabunuhna ngaranna anu hulu kula bakal napegak bakal diceritakeun ke Sayyidina Husain teh nah kula bakal terbunuh wasyiati jeung Syiah kaula Syiah teh maksudna mah golongan ahli kula nah kos gitulah urang mun nyaritakeun jadi kadang-kadang ke lamun urang nyaritakeun soal perang Karbala akhirna urang menyudutkan Sayyidina Muawiyah menyudutkan Sayyidina Yazid kuari urang ngunggulkeun Sayyidina Ali ngunggulkeun Sayyidina Husain akibatna terlalu mengunggulkan jadilah Syiah kos Iran. Urang mah biasa-biasa bae lantak kiai ka kuburan anage ka kuburan Sayyidina Ali. Eueuh, kuburan Sayyidina kiri teh itu bae. Di samping ngeueuhkeun ka kuburan Sayyidina Ali, geus karari bae geus mun bisa mah ulah lah, ulah ka Kupah, ulah ka Iran, ulah. Kiai di mana bae ngaulahkeun ziarah ka Iran, ulah. Nah dia lantaran urang Iran geus kanyahoan luar biasa ka Sayyidina Husain jeung Sayyidina Ali, akibatna anti Sayyidina Abu Bakar, anti Sayyidina Umar, anti Sayyidina Ali. Anti Sayyidina gitu Sayyidina Utsman hiji doang Sayyidina Ali mantak hampir kabeh kiai di dunia ya Mesirna Irakna Indonesia nu kadenge ku ceuli kula hampir ngaulahkeun geus ulah sok jarah ka Iran padahal mah pan silaturahmi pan ka ditu Kangjeng Nabi Sayyidina Ali Sayyidina Husain keboga anak teh Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta pan milu perang jeung Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin Ja'far Shadiq milu perang lain lalagaan mantak ahli silaturahmi mah bakal nyaho sebabna tak peperangan teh motif tak kitu eta teh kapan silaturahmi nah kos kitu urang teh ngaku bae ka ditu ngan ngaku berlebihan cara Iran mah ulah nu mantak geus bae mendingan ulah ka Iran mahal aduh Masya Allah tapi kula digerakkeun ku Gusti Allah bisa ka Irak bisa ka Iran bisa bangun nempo di Iran lain lalagaan wasiat guru teh salah bener-bener teu salah guys maningan ulah kuari ge kula bisa nyaritakeun ulah ka Iran ulah lantaran naon bahaya kecuali lamun geus teger dadasarna nu moal robah teu nanon kula ge rada ngahanjakalkeun aya sababaraha urang Indonesia nu sekolah di Iran lantaran di dina miskin kemudian sekolahlah di Iran dibiayaan ku pemerintahan Iran wah ieu asana ieu ka Indonesia ngembangkeun Syiah hiji urang Tangerang mentak ku kula nyana dekat Tangerang geus ngobrol jeung kula saeutik ku kula rada dicolok-colok urusan akidah geus luhur jasa ka Syiahanana ye hiji urang Tangerang dua urang Madura tilu urang Jakarta ta eta nu araya di Iran teh ya ngan saeutik nu sakola mah di Iran aya nu digawe mah loba ngan nu sakola mah aya 4 urang sanagara Iran urang Indonesia 4an tapi eta nu hanjakalna salah sahijina urang Indonesiana urang Kabupaten Benon urang Kecamatan Belaraja Gusti Allah hareudang asana eta masa kadar kikituanan doang atuh ka ditu mah urusan Allah Subhanahu wa taala ta ieu urang keur carita masalah perang Karbala ke kukula disusun insyaallah di mana-mana engke ieu ceklok bae ieu ke kukula keur kuali keur neangan
di Bukhari ieu di Tajul Jami ieu di wadah sunana budak di hiji-hijikeun engke di dinya mah tinggal am wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.